mantak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaqilahumul hitan itu supaya bener-bener ditata heula ilmuna kena jadi ulama abeh sieun sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pahit summun qatil dunia teh zahirna halawah batinna summun qatil racun anu mematikan geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi urang sieun ka sapi banteng galak lumpat sieun ka maung lumpat kuari urang sieun ka Allah endaan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasa teh mana mah urang wiridan salat di hayang dunia lumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia urang mah nanaon ge dunia bae ieu lumantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan ieu teh maksudna dunia lumpat kaler kidul wetan kulon ge lah cek ali mantek mah dunia sia kaden teh indek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba omong cablak-cablak amat sungut dunia sia loba omong ye cenah sieu mah marah ini balik-balik sia dari itu jipana jukos kita ini gitu bae dunia kajahoan bae geus kajahoan kajen kumaha ge dilompat ke mana dunia baik nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu nyamperkeun neraka jelema lamun bobogohan jeung dunia neangan dunia berarti neangan neraka da cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah ka aing kitu bae sih gimana wal beres nyaho seuneu bakal ngahuru lumpat nyaho dunia bakal dilakakeun turek lumpat urang mah teu nyaho berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama nu sieun ku ari pinter jasa hadisna pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama teh bagus gitu mah bajingan